Ya Rasulullah salamun alik ya rafi'asa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Nyaritakeun lanjutan tentang kafir-kafir Quraisy anu nyana bersikeras terus untuk menggalang dana dalam rangka melemahkan perjuangan Kangjeng Nabi, sehingga nyana terus ngumpulkeun dana-dana lain saeutik dana untuk memutuskan jeung ngalumpuhkeun. Akhirna dana-dana tersebut dialirkeun ku jana ka tokoh-tokoh kufar Quraisy untuk liyasuddu an sabilillah. Akhirna dana terus dibagi-bagikan ije supaya memberikan ketenangan jiwa para kafir Quraisy, dua supaya berjuangna tegar dalam rangka memerangi Muhammad beserta prajurit-prajurit. Tetapi apa yang terjadi, dana nu direkrut ku dana untuk menggalang terhadap prajurit-prajurit kufar Quraisy nihil, sebab Kangjeng beserta para sahabat melalui keyakinan anu optimal, ngagunakeun keyakinan tauhid ka Gusti Allah terobah saeutik-eutik aja. Dana-dana anu geus disalurkeun manfaatna masyaallah setelah dibikeunan fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasratan. Nyana merasa kalah kaduhung dunia beak sehingga peperangan eleh, tujuannya untuk